jelema nu apa karena penjiwaan jelema naon sok tepat ngomongna tepat kumaha ari akang dewek nyarita sia tara salat teh tina pagawean dari pagawean urang jadi kumaha pagawean si laing teh bieu teh nemongkeun yen diri tara salat nah awak katemongna tidinya segala ai arit keur naon keur ngarit ari pacul keur macul ai salat sok ai salat keur naon ya keur ibadah awak seri da keur ibadah inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar naon ari salat teh nyaeta keur nyegah kana kalacutan jeung kamungkaran salat teh kudu nyaho sia teh deui ari salat teh saur ulama mutanabi naon ai ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul eta teh ai salat teh aya 3 huruf naon hiji-hijina shod lam ta naon aya disebut shod shodna teh sidkul qauli naon hartosna hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk laina eta teh jeung tarawani ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani neukteuk mun pondok teu wani nyambung mun condong teu wani motong eta jadi pas tukang salat mau ngomongna anu kadua eta lam naon lamna teh lainul qalbi naon hartosna hartina teh leuleus hatena ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaitungna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan eta nu katilu takna naon takna teh tarkul ma'asi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tuh pina dijauhan komo maksiatna eta teh tak kalakuan si lain dewek ngigel tadi kenangan teh eta teh nemongkeun diri tara salat jadi katemongna teh tidinya eta teh ngaraheutan kana hate aing goblok dengekeun sia Mata kolot baheula mah jo nyerengeh we siri nempo jelema teh. Seri Da paleun kana karakter barang panggih oge. Kanu laku lampahna benernya. Komo dibarengan ku ilmu manis pahing. Eta jerona kolot baheula teh. Ya, nu mata kolot baheula mah jarang ieu katipu. Jeung tara nipu deui. Tara. Nempona teh kahalangan ku iga nya kan. Tuh, bener kolot baheula mah ieu. Ka eta jelema teh sok nyeri awewe, aya nu aya. Rupa-rupi atuh. Anu nyarengeng. Cek dewek oge. Eta sia teh geus karolot hirup teh. Rarasana teh barolon keneh geus barautan aing teh ongkoh dituturkeun ongkoh diheureuyan tadi nama banyo alah lamun rek banyo jeung aing intern ini kan di depan publik bego atuh hampura we Kang
hampura we tereh kalbaran lebaran saya tadi hampura teh kayu supaya puasa ketarima urang si hampura we Pak Haji Asyep Wawan teh lain waragad saeutik ya kikieuan teh tenan atuh moal sate cai we inu mah kusi laing mending ngagepeng gitu niruwas aing we coba lain tong dicarekan tete nu dagang usaha nu usaha iya euy duh nu usaha sareng cek urang tukang cai teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha pek cing payu we doakeun we urang nu kitu eta teh ninggalkeun anak pamajikanana usaha nu digayaan cocorowokan mode aing ge cocorowokan pada urang teh sareng dipikir-pikir mah euy dewek loba hianat ka pamajikan hianat naon diakan oke hianat diakan ujal da penting teh para gisimpe atuh para girine kan bae da usahana kieu pamajikan aing loba kasepian berbedaya beurang atuh ada usaha bae da dibekalan jauh kapas wae baik ngan lain diimpotkeun potong Alah baik baik sok dipangmelikeun lilin ya kan da pagawean urang mah kieu cicileuweungan di lembur batur profesi urang mah kieu naon urang mah da pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya museum aya nu ngagaji heuweuh lintang ti kieu we dagang ngagolak-gilak profesina kieu profesina kieu cek batur mah genah dapat tuding-tuding jelema mah patuding-tuding lain tong dicarekan tete nu dagang usaha nu usaha iya euy duh nu usaha sareng cek urang tukang cai teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha pek cing payu we doakeun we urang nu kitu eta teh ninggalkeun anak pamajikanana usaha nu digayaan cocorowokan mode aing ge cocorowokan pada urang teh sareng dipikir-pikir mah euy dewek loba hianat ka pamajikan hianat naon diakan oke hianat diakan ujal da penting teh para gisimpe atuh para girine kan bae da usahana kieu pamajikan aing loba kasepian berbedaya beurang atuh ada usaha bae da dibekalan jauh kapas wae baik ngan aya diimpotkeun potong Alah baik baik sok dipangmelikeun lilin ya kan da pagawean urang mah kieu cicileuweungan di lembur batur profesi urang mah kieu naon urang mah da pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya museum aya nu ngagaji heuweuh lintang ti kieu we dagang ngagolak-gilak profesina kieu profesina kieu cek batur mah genah dapat tuding-tuding jelema mah patuding-tuding kumaha kan ada teh kieu meureun boga gawe deui ai teu kieu kumaha pamajikan anak barang hakana geura sok bayangkeun ya ada profesina urang mah tapi kieu alhamdulillah kumaha kan kabuli mobil kabuli kabuli sawah tanah lega kang imah alus sakitu mah alus ya kitu nya kontrakan loba kang iya pamajikan atuh neng-nenah geulis geulis kang lain cek dewek murah cek akang cek abdi ge geulis naon murah cek akang cek abdi ge geulis da sia mah hayang ongko
cara reage gelis namanya wajar dan normal Alah, ampun. da kami Iya. naon deui Imah halusnya euy. wah akang mah teh kakirang Tapi eta Pak Asep kumaha Pak gara sang kesaksian Pak Asep di mana geus ditinggalkeun ku nyawana eta Pak Asep ku ibu Nenah diusir. diusir kumaha Kang bejakeun Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. aduh Diberi tempat diberi 1 meter ke 2 meter dikubur. morongkol Oh, ngajak pepeng dia akan cacing. Eta ladang ngawayang imah mobil teh dipake kumaru. kumaru Da kawin deui pastinya. ya pasti atuh Nyeri hate aing. lain saliwat penyeri kan Mending podaran teh ayeuna kitu. dosa-dosa wakeding di podaran yang dipaehan mepasikeun ka abdi Nya, daya pikir kadua leutik sia mah. anu Ayeuna naik ka jelek kumu cerek kayak gini. anu aya mah tong dipaehan akang Non. anu aya tong dipaehan mumule anggur Oh, eta oge. mending mode yang subur tamahan dalapan mah Eta ngomong si koplok. Nepi ka ka kapok sia kitu 2 tahun sia teh di baeudan teh goblok. eta kuani ngomong Lain gitu pecah capekeun hirupna teh. namun kejalkong teh ulah diampihan ibu teman Yalah. Ampun. Si goreng jelema pada ngabogaan lelakon sewang-sewang ya. ngaranna ge apa ngaranna ge lakon masing-masing pada boga nostalgia tuh proses Ada hikmah nama orang tiasa tepang di dawangi ieu nya geus. sumon Sareng sepuhan nam jalan istri nya luka anu ti wengkuk tebihna anu ti caketna serajan bari jeung hujan oge pan kunang payung. oh nyanya Keur kurang iteuk. Nureuneuh kunang kandung bayangkeun. gitu mun aya teh Nyaksian nyaeta dina raraga milang kala anu ka-23 kahuripan genep salapan salapan anu sesepuhan ku Pak Haji As di sesepuhan ku pangresa Bapak Haji Asep Wawan kali ibu anom kene tos gede jasa seueur ama ageng ibadahna kan mudah-mudahan digentos ku rahmat pitulung Allah segala rukina amin atuh rezeki anu katampi wa abdi sadayana laras mahaturkeun nuhun jazakallahu khairan nasiran nuhun muga cing digentos tenang nya sing panjang Yuswa digentos anu melipat ganda amin nya oge panjang yuswana amin tabih di rezekina heuh amin akan atuh murang kali nu disepitanana sadayana anu 360 cing saroleh amin cing garda milik cing jara di jenderal amin laras atau cing jadi presiden kabeh. laras Oh bayangkeun presiden aya 330. aduh kabayangkeun heurina nya kan Oh alah presiden teh rupa-rupa da kitu euy udah karasa nama geus aduh aya lempang sedalik dogan jaba gejan suku teh Kang geus gejad suku teh karasa komo geura baheula mah panjengko foto itu wah wah ayeuna mah ngadahar tilu siki oge jadi penyakit nyeri awak nyari awak stamina kan jengkona geus mahal ongko 100.000 sakilo kan bae bensin dek naik jengkol mahal oge anu penting mah kabeli kabeli we nu penting
cenah teu kabeuli jengkol atau ngadar jengkol bari oge ada sugan teu ngadahar jengkol bus kana neraka henteu eueuh keterangan anak kade matak naon mahal eureun urang teh ganti tung puasa utung puasa we Kang nya 1000 beki ge komo deui panaina teh urang teh sekedap deui pan sasi siamnya nya hitung mapag we apa gue sasi Ramadan ari puasa teh manfaatna naon Kang anu hese digampangkeun anu hese digampangkeun kumaha ya Kang asa daek puasana we seperti hileud nah naon hileud dina tangkakai di Curug Candung dina apa bayangkeun eta hileud hayang ka alun-alun ulin ya betapa bangganya wah jauh karek negara yang moge jauh ka Gilesnya ku beca ku angkot can ku angkot can ka jejeg kejajah kacok hayam mongko tapi eta hileud manehna puasa ngabulen maneh ku kapongpong teu nginum teu dahar puasa benar nu matak sasi dina sasi Ramadan ai Ramadan teh pembakaran teh panas panas eta hileud manehna puasa teu dahar teu nginum panas awakna tina panas jojang-jangan jadi kukupu jo ngiplik we pan tadi mah keur hileud keneh hese rek alun-alun tapi geus jang-jangan mah jadi kukupu ngiplik teu yen hibar deui pan kitu ya kukupu hibar tenangan aya beja Mas Yuni eta kukupu harewas beja ti taman ya gitu apa seling orai apa nuhunna ari apal ayo nama kejeng nanya apa rek naon tadi geus apa eta orai manehna geus ripuh luar leor oge geus teu kuat tapi manehna terus puasa tina puasa panas awakna tina panas megar ngora deui we ngora deui tapi orai apa sering hayam nyapu da urang ngukut manehna teh puasa dina nyileung-leuman enog teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas enogna megar mangpaat hoerunas anfa'uhum linas panghadena jelema anu aya gunana jeung balarea apa siling termos apa syukur pake ku siling di imah tuh kok tidak boga itu pangrapa nya nu matak hasilna puasa teh kembali kana fitrahna seperti budak orok deui kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih pek bersihkeun hate qad aflaha man tajakaha hak di dinya domirna kana hate pangbagjana pisan jelema nu aya di dunya ieu anu geus nyucikeun hatena ngabersihkeun tuh nya nu matak dengki teh eueuh teh dina hate teh laras benar Kang kemudian ayeuna nyunatan ieu teh nyunatan teh ayeuna mah leuheung barudak keneh di sunatan teh budak keneh Kang mah da Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam mah baheula 80 tahun langkung di sunatan bayangkeun jeung ramueuk jeung liat jeung hideung nya Kang kapungkur mah zaman Nabi Ibrahim eta kuplukna teh peot di bedot teh da geus panjang benernya tapi eta ridho ikhlas Kangjeng Nabi Ibrahim nampi pancen ti Allah
ditangohkeun dina catang di kadek Kadek tuh kasang tukang ridho ikhlas ngagugu karena perintah Allah sumuhun eta 80 tahun yuswana hikmah ayeuna mah barudak keneh dikereut na teh nya 7 tahun ayeuna mah 5 tahun naon sababna budak keneh dikereut naon abeh tereh cager cinekna mah nah kolot ke sarua diubaran cager kolot mah hese cager sia teh naon la ilaha illallah wah kejen geus anu umur 40 tahun sunatan oh kumaha hese cagerna teh sarua make obat merah karek saminggu meureunnan karek humapur aya awewe ngaliwat ka tempo ping-pingna teh jo pudeg-deg teh wah renyah deui teh euy ka rumah sakit deui teh oh jadi eta teh ayeuna teh mah hese cagerna teh aya karek saminggu meureunnan humapur keneh ulin ka lemur batur dina popoyan batur aya cangcut di poe dibayangkeun jeroan cangcut jo pudeg-deg renyah deui wah ira dipake na tuh euy eta pangna hese cager teh nya kolot loba gangguan umur 40 tahun mah keur meujeuna pan oke masina cara aing geus kolot kieu geus meyuni anjing nah wak disebut meyuni anjing meyuni anjing kanu di imah mengeluh lungu di toelan oge datang anu anyar nyegognya jika heureunya alah ampun pan asyat teruna ge gitu pan gitu Kita kumaha Cisok itu kumaha Kang soknya beletukeun kan ya ai kacena pan ka inung syadi mah geus teu bisa dikukumaha ya susuna ge geus musabaqah nah Allah disebut ai sebut musabaqah atuh sing naon bedana orok awewe jeung orok lalaki nyorok awewe mah tuh beda orok lalaki dempes atau awewe mah lalaki mah ulatan awewe mah alah kabeo geus ai lalaki mancung kumaha tuh ada beda tuh kumaha bedana teh aing menanyakeun bedana awewe mah dako kanap kan teh sia mah kena jorang wae ada aya lalaki nu panjang daging leuwih gitu atuh aing nyebut kurang mah lain oh naon atuh cek akang ai orok awewe mah dibatas nepi ka umur 3 tahun nyusuna nya ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki ngaganteng sok ya heuh eta oge diparasa ku aing karasa tara dikepeskeun geuning aya dikepeskeun teh deui nyen deui karasa kurang ya ketemu dari ke sekolah mungkin alah ibu jeruk kawin ngarora kene ngarora kene
galalan geus hubul urang teh jadi seni teh nya. wah 40 tahun mah Sinen oge geus beak sabari hiji. wah geus Oh geus karolot gitu. geus rompang Nya. sabaraha kali ganti Cucu Hayati, Neni Hayati, Inung si Berlin, ya ngungsi di Ngungsi. Nena dewek bola. Nih Aan Oh, eta akan cai Yeyo, Sibi, Ceimik ka patilasan wani aya. Ya. ayeuna mah ranom keneh jeung ayeuna mah naon teh? Gelar Asian nya gelar sarjana seni. pengen Eta kuridona diu ke emok sapuputing. Sarua jeung dewek beureum aya pangabutuh. oh akan usaha Ngan beda meureun hitut dalang jeung hitut sinen nah beda. beda da keluar nama tidinya Ai hitut dalang mah teu kadenge, kade pangat teu kadenge naon da sok dihiji jeung kecerek. Kadang-kadang heureup cerek dut. Heeh. nyaon-nyaon sange Nah ketukang itu sinen mah ngageber. kenapa ki ngageber nah geus sarua jelema Oh apan eta teh si pihituteun teh rek jalan ka tukang kahalangan ku gencetan keuneng. keuneng Nya kapaksa seseleke ka hareup. Aya aseupan ka dupak. dia hareup aya baliho Ih sirkeun ceuli aing mah. Mode eta boleh naon mode di kampung aya awewe panyakit teh boson. ai boson teh naon akang Boson teh hitut wae. oh Awewe eueureuna ayo leumpang balik ti cai ngelek bobokot teh. Teh leumpang teh ngik 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 ngik. Tilu teh sakali nuturkeun anjing teh. Udah bau meureun. aya di lemur marhaya Murukan anjing mah ibu-ibu Sahan mah. udahekeun da eueuh ka awewe kitu nya. Oh, Tapi pangeran memaha dina sagalana naon? dijodohkeun jeung lalaki sarua di boson. Oh, sa penyakit. Heeh. Bapakna nu ngajodohkeun teh urang kawinkeun teh can teh jeung anak kuring, dak anak kuring teh sarua boson. Sa penyakit. Ngan ai lalaki mah beuneuran leumpangna teh dut. Itu mah Urang bebesanan. kapan ai dikawinkeun teh. Ai baheula mah geuninnya baheula. Ya kumakan. Ai budak geus dikawinkeun teh ku bapana teh sok diintip. Oh, panjang numas teh. Bisi budak teu bageur. Bager. Lamun bageur isuk-isuk inung bapana teh sok numas. Ai numas teh nyalametkeun budak geus bageur. Terus bager. Patakna numas. Diintip pe ai imah-imah bilik. Mabili. Kahalangan ku bilik kepugu we da kadenge urang. Kemake panto ku rerek. Kieu we bapana teh geus bageur budak teh acan. Nengo we kana liang bili. Padahal pan budak teh bararoson salakina pamajikanana aya pamajikanana mah pan ngik tut eta bapana bari ngintip teh kitu we. Urun ngigalna teh mitohan teh tah. Nah cenah ngikna eueuh. Boa anak aing dipaehan. Corona ge bapana teh
nolo ai pantona ulama gini aku reregan di kitu dicong teh oh paing anak aingik na eueuh cenah da katutup keur dipake katutup ku kanyut goblok kecocokan bener Kang kecocokan ayeuna lakina geus teh mulanya panang lakina teh geus luncat meureun asa kabukakeun hitutna teh jauh tuiu Rai di harita tuh sarena ini bau marukana teh aya nu balik di Mekah Kang aya aku mau lu balik di Mekah beunghar balik di Mekah manehna teh lain awewe yang lalaki nah lalaki jadi TKI suka itu balik umroh di Arabna teh ditu teh jadi supir di Arabna 2 tahun sekali balik ke lemur ai imah nenggang di kampung datang teh balik ti Arab euy kabejakeun kadenge ku bangsat eta si Ius nyaho wae eta bangsat nyahoun yen si anu balik ti Arab pasti mawa duit real nya pasti beunghar paok cenah ku aing ye we teu kajauhan bangsat teh api-api ai kala luar tah salaki jeung pamajikan kacarai da kacaina teh kalebak na pancuran maghrib teh jo sulusuk bangsat abus ka imah ngabedo-bedo lomari hese barang keur ngabedo-bedo kitu nu boga imah datang dah alah ka mana lumpat aing kabeneran di kamar teh aya ieu para molongo kaluhur wallah lawang para kaluhur naik nyumpu tadi para maksudna mah rek ngadagoan heesna nu boga imah kayak geus sarare geus dek digasab duitna ai nu balik teh Mekah lain hees da sono nya 2 tahun gitu 2 tahun gitu atuh wah geus ngoncian panto teh joder eta mah gatrik hihihi maklum pada sono nya tuh nepi ka jam 8 ngadekul keneh we da sono mun eta bangsat geus kesel we ti luhur iraha heesna ya si goblok alah nepi ka jam 12 geus 2 rita eta bangsat di luhur geus elek keseken si goblok iraha heesna ya bayar ki tuh hees da sono ka majikan nepi ka jam 4 subuh dar deui terus eta mah bangsat di luhur si anjing iraha malolor tibatan hees mah eta salakina kalah ngusapan ka pamajikanana bari calengok tarangna teh dicium ada deudeuh teuing geulis bojo akang mama 2 tahun teu panggih teu nepi ka ulenan kieu eta bangsat keur mah ambek rada goan tunuh kata mah ngomong ngadenge ngomong kitu waktu beuki ambek pisan kumaha cenah kabeneran eta teh kaso-kasona teh geus barorobo bobo wah diteumbrak geus sakalian bari ngomong sakalian kalapaan anjing godrong bari lumpat teh kitu cengekan anjing bawang bodas sekalian
pohon dari senal tinggalin balik deui teh mah da poe kene aku mah bari nyokot senal teh bari ini deui teh moke bawang bodas anjeun alah ampun pengalaman buka gitu kan aralus dongengna makan oh nyata dedeuh teuing Pak Haji Asep Wawan nya kan si nengna luar biasa dina ngamumule seni Sunda seni budaya urang oh nyah pisan matak akang ayeuna peuting ieu padahal peuting ieu teh kuduna dewe teh ka Surabaya daya naon ke Surabaya oh nya teh anu dipikir-pikir dek naon jeung jauh jeung teu boga maksud mending di dieu bere-bere duit di dieu mah rek naon dulur kita gablak dulur ka wau alah mang mang ulah kaget ya kaulah ulah kaget euy kang kamangonang syok naon cecerowokan pagawe tol mau nyalukan bisa jadi aya naon pot di payun aya nu naroskeun mang cenah ka abdi padahal abdi teu boga alok kitu doh penting jualan bener lawan ajarkeun teh icala naon mang cenah naon jang gara bapana ka dieu wah aya nu gegerawan uluh aya jelema ngagidig jang sumur saha da nyakeun engke ku bapa doh pas kita lagi teh wau jeung sia pas lagi ka kolot teh alah aya naon di jelema euy DKM ulah kaget kaula ya satria syok cing genggerong teh oh tarik-tarik deui saha ah siapa teu nyari goblok meuni eueuh si maan Leret atuh mun urang mah mun bejaan lomang gitu oh sirik si balong dewek ti gebrus euy mending ngadarat beuteung naon gitu tiga burus ka balong untung eueuh tai geuleuh goblok sih teh ngomong dikitu-kitu lain geuleuh da leuwas meni reuwas meni jantung meni ngageter geuleuh goblok rogan ngomong motong dikitu-kitu aing meni izin ngomong orang mana gitu nya teh angga carang nanaonan Aisyah usaruan